Neng, tau nonton TV wae da eueuh tungtungna TV mah rame wae. Kumaha tah suara hati istri? Gawera teh kamangan selingkuh jeung selingkuh. Ayeuna kataprak paeh. Teh bejaan. Neng, TV mah rame wae, isuk rame, beurang rame, penting rame. Paehan TV-na. Paehan TV. Mun TV teu dipae berarti neng kudu di. Teraskeun ayeuna kapangan meme panganten sholawat. Siap salawat lagi? Ayo bareng-bareng dengan diiringi terbangan Al-Mansuriyah. Sallu ala bismillah, kopi tes bismillah. Pan, ikan kamanan kita. Pan. Untukmu kekasih, aing mah aing mah colongok ieu mun aing bantuan urang teh ya na isiana ka mana nya ya na salamatan di rumah tuh orang ikoneng ya na asing salamat we di mana-mana ge ya na. Ayo bareng sana angkat pandangan hatikan sadaya. Naswa angkat ke atas. Atas semuanya. Semuanya. Ya angkatkan kalau. Ahmad ya Habibi, Habibi semua Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi yo Ahmad ya Habibi, Habibi Habibi salam, Habibi salam alaika. Ya Allah
Kayak ya. Juli. Ya, baik. Resep rumah tangga bahagia, resep rumah tangga harmonis. Jadi ini satu adalah kudu gede hampura. Pak Yep rumah tangga sareng si Teteh seberapa tahun? 20 tahun. Bisa bertahan naon? Itu wasilahna dua nana gede hampura. Teh Aninda aya lepat di hampura bukan Yep. Kang Yep kedua lepat di hampura Teh Aninda. Jadi bisa bertahan sampai 20 tahun. Teh Aninda bukan wanita sempurna. Kang Yep bukan laki-laki sempurna, pasti baru kekurangan. Saudara sente. Tapi bisa nerima kekurangan masing, menutupi kekurangan masing, ditutupan kekurangan dong di umar-umar. Jadi kalau hayang neangan lalaki sempurna, da moal aya lalaki sempurna moal. Sempurna hanya milik Gusti. Moal aya awewe nu sampurna moal, betul. Terus aya mah tarima we kekurangan masing-masing. Naon cerita yang serikeun urang mun maksudna. Dalam senda. Pak Haji rumah tangga atau sabaraha 30 tahun. Budak 8. Kumaha dua nu aya teh. Incuk kakara 3. Aki-aki itu 51 tahun. Alhamdulillah. Bisa bertahan dengan pamajikanna gede hampura. Mau orang pernah nyanung, baik orang jujur, nyanung mah teu doraka, nyanung mah halal, kecil merah segala, unsur era, mau pamajikan teh gede hampura geus, enggak, kan gede hampura, we, jadi bertahan, makin udah naon, makin aman. Pun bibi para mitra usadi nikah kagunawan ngan bertahan sabar rumah tangga 1 tahun 4 bulan. Nah teh akibat negara de hampura. Artis-artis kan loba nu sakedap. Pernikahan mah mewah beak miliaran, kakara 3 bulan 4 bulan cerai. Naon teh gede hampura. Jadi kudunan gede ham. Kudu bisa ngamaafkeun kesalahan masing. Yang lamun rek amak ka salaki, cece. Rek amak ka salaki, rek amak ka pamajikan, kakang. Ditimang heula. Timang gede jasana, gede kasalahanana. Ujug-ujug ngamak poe ka salaki teh. Tanpa ningali jasana, ningali heula. Pikir ditimang. Kayak gede jasana itu gede kesalahan anak. Allah ya atuh baheula bahasa si Mama Geri dibawa ke rumah sakit Hasan Wahyudi di Bandung. Sadiki malancepna. Aya Wahyudi hiji deui. Eta nu ngamitan teh salaki kuring cek urang teh nya. Kadang lanceng hari-hari sibuk kasibukan, tapi si Ahmad dae eta kami toha makinnya ngamitan sedang pangurus, bahkan keluar duit segala. Terus enak kesalahan sakit, berapa aja rek amak-amakan, dipikir-pikir di jasana geuning si ada jeung salahna teu jadi tarik amak. Dari ngali karena kehadean anak. Itu benar, neneknya bisa salah timbang heula. Terima kasih Pedro. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Laskeun. Jadi naon? Emot-emot tah ke bumi. Maya amak-amak teh ingat dua teh gede hampura. Dua.
saling mengingatkan dina ibadah. Neng, ya, neng, namun sia subuh, can gugah kan neng, saling mengingatkan teh. Gugah, terus jam 4 langkung, sholat heula, terus sholat ke urang bobo deui. Lai panganten mah kitu atuh keur mujihna. Gawe teh ngadonan we. Ngulen we. Dengan cara yang lembut, Neng. Cara lembut ulang. Urang dengan molor gawe teh. Dari ditejeh ku suku dibajur kadang-kadang. Aya pamajikan kitu. Aya. Tiupna warna naon? Ya, saling mengingat dengan cara yang baik. Kartos aga sami si Neng magrib cara tepan elingan ku Neng tong nonton TV wae da tungtungna TV mah rame wae. Kumaha suara hati istri? Gawena teh kamangan selingkuh jeung selingkuh. Ayeuna kataprak paeh. Teh bejaan Neng TV mah rame wae, isuk rame, beurang rame, penting rame. Paehan TV-na. Paehan TV. Mun TV teu dipae berarti Neng kudu di. Kartos saling mengingatkan dalam ibadah. Malam Senin ya gugah kurang diajar puasa sunat ya yuk kalau salah kita pantas nyayam pun ya waktu kurang sahur sasarangan gitu saling mengingatkan. Malam Jumaah salah kita di luar telepon mah kadang baca Yasin mata surat Al-Kahfi mah 10 ayat pertama jeung 10 ayat terakhir ulah hilap kadang mah mami teu keuna ku fitnah dajjal. Tuh pantes diingatkan. Da ngeunah teh kacecet ngeunah teh. Lasok hare-hare kade lalaki teh ka pamajikan teh. Lamun uwi damel bapak-bapak ulah jual ker we sare. Sok aya lagi datang ka imah, suka anak ngobrol jeung pamajikan teh, datang kitu we langsung bae we. Pamajikan teh anggap gebok we. Pamajikan teh hayang dianggap pamajikan teh. Kunaon aing budak maneh aya teh. Sok lagi susuan nih. Bapak lagi sok dewe saya ini susuan mah gitu. Coba terakhir, coba terakhir. Mama nenek. Ya, ibi tinggal dia. Sing daek nyusuan budak. Alusna pika 2 tahun nyusuan teh ulah diwakilkeun ka sapi. Dari urang mah kitu kakara beberapa bulan nya. Langsung kana susu sapi. Den kau teh aman susu nenek mah merekna teh. Eta gas kamil. Lain urusan susu melancar ini. Alhamdulillah. Ulah sok 2 tahun mah ku indung da sabab susu indung mah mengandung kekebalan tubuh. Namun nepika 2 tahun budak disusuan ku indung da eta budak moal gampang kena ku panyakit anu parah. Jeung alusna susu indung mah teu kudu isi ulang. Jadi teu kadaluarsa di alus. Teraskeun sakitunya kaset geulisnya. Nah, 3 yeuh penting-penting we yeuh. Katilu rumah tangga yang bahagia harmonis adalah kudu aya komunikasi, kudu aya badawi, kudu aya ngobrol, kudu aya musyawarah,
Da ieu Pak IEP acara jiga kieu teh yakin Pak Haji aya musyawarah ngobrol. Resep ngayetnya teu bisa ku sorangan moal bener moal. Kudu aya ngobrol. Komunikasikeun nanti obrolkeun. Mun aya nanti tong disebut salino ngobrolkeun we ka pasangan hidup. Lanjut proyek teh, mah bagian syutingan di mana pada teh ngobrol teh, mah bagian masaknya saha, itu kan teh, acara kieu teh, cik percetakan kasaha ya teh, masuk turut mengundang supaya tong jadi masalah, sanu kudu diasupkeun, teh perlu ngobrol. Hari eta nu salamana saha, tos eta teh saling melapik panjang semara we cenah ti. Betul teh, aya ngobrol pasti itu. Terus gitu ya, aya ngobrol malam-malam atau asaran sadaya pakai komunikasi. Nah, komunikasi jadi lancar. Dan justru itu jadi masalah pas ya, tapi aya komunikasi, aya ngobrol, aya kabar kita. Kita bapak-bapak mun angkat-angkatan di sana biasa jam 5 can uwi kabari pamajikan teh nama dunia modern gampang aya HP atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kene biasa jam 5 tos uwi, ieu macet nih hujan yang naon. Bawa sih video call. Nah, mah gampang tinggal kitukeun sarodot geser. Baik, tu tinggal maunya atau sing salaman di jalan. Tuh ada kabar mana yang mulai curiga, mulai goreng sangka majikan teh. Tah jadi goreng sangka teh, kabar. Pak Haji teh di Sabtu can uwi teh. Terus nguriring ngaji Jakarta, terus ke Subang, terus ke Karawang, Palembang, tadi terus ke Ciburuy, terus enak kali ini teh uidai ke Cipatat bagaimana lah. Nan aya ngobrol, paling teh pemajikan, tulisan nanti jauh jatuh tersayang. Assalamualaikum. Bon, nama bon, panggilan kada sholatnya, kada tuang, bisa sholat deui. Umatnya ayat terus ngode itu eta yang khutbah nikah jadi eta di mana. Nah itu sing salamat teh sing manja sing karunya. Amin. Teu lila teh 2 menit ge beres. Tapi kok aya kabar mah tenang da pamajikan teh. Da mau bisa ngabohong, wah lain mah sing kumaha ka ieu GPS na teh. GPS, kayak GPS dilacak bapaknya ngomong di Sumedang padahal di Garut nggak bisa itu kapan ya betul tidak? Jadi kumaha nonton komunikasi neng bisa neng rek usaha itu naon usaha ngebantu salaki ngan ngobrol heula jeung si neng teh hoyong usaha oslen dagang tiung kumaha urang dagang tiung dagang busana muslim cek pamajikan teh cek salakina kumaha halus 1 jual lamun neng dagang tiung dagang baju muslim berarti neng ngebantu ka batu nutupan orang 1 juta ieu ka bener aya artos tah modal teh tuh ayo ngobrol mah dagang seri aja gitu. Kita lihatnya, dah Indianya, Indah, Indah. Mandai, tinggal ke dia. Yang sebar aja. 5 menit deh. Geus mulai itu teh. Dah. Tapi punten ya dari mah bukan dibejakeun punten tapi ulah sok nyepelekeun urusan ranyang. Aya salaki selingkuh jeung awe sejen akibat pamajikanana kurang bagus di atas ranyang. Itu yang kawan teh tadi mah beres
Ama tuh kumaha mangan yang ngakeun terima beres. Ayo kita hayang boga pamajikan terima beres. Kudu kreatif ini mah. Hai! Set! Ha! Gitu. Mangan yang ngakeun. Ayo kita hayang. Kreatif inovatif. Hei dak sing daek mani rek terus tubuh sobe teh ibak heuh. Awak teh sing seungit ulah begitu laleur. Seungit awak teh. Kayak ieu Rexona ikat gigi soden. Soden. Awak seungitan make tusile. Enak tusile ngene itu. Ya. Tusile. Betul tidak? Atuh salaki rek lari ke lain hati kumaha pamajikan teh sareungit. Gitu. Make baju nu pantes samun rek sare. Make jilbab teh alus. Make cadar teh bagus pisan. Tapi rek sare mah teu kudu make jilbab make cadar. Dah. Kamu kerja rek sare kieu, jilbab jaket kieu. Wah ini bacakan ayat kursi. Aing sana jeung salaki mah beda deui make baju tidur warna merah zambu. Ulah dianggap ente pada yang sepele itu penting. Salaki ge sarua kudu gagah, kudu jantan. Kudu subuh teh ulah kakarage sering naon geus. Assalamualaikum waalaikumsalam. Cek salah kewajiban sana selingih heula atuh. Namanya atuh Satu nawas teuingnya atuh sakalingi we, sakadang mata-mata teuing atuh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sing teh hayang dia kitu katun. Dan make aya paragin alus baru Turki. Urang aya jeung rempah-rempah wah eta mah adil. Stop! Luar biasa. Sok aya nu nganggap sepele dina urusan eta. Lah justru pamajikan teh lamun baresi sarareungit nya melayani suami dengan baik eta teh atuh rek kumaha sak pamajikan aya salah kirik macam-macam. Tinggal pabrik teh diimah teh make dasar kancing biru. Ukro ruwi kaleueur siga ganas. Awak lau alaihim. Sok bersihan da pemonggaan rek sare teh make bersihan make sabun sirih. Dilulur awak teh cecek make mustika ratu. Dipesel ka alana ngan bapak-bapak kupingkeun dipesel butuh modal. Sabun sirih dibeli butuh modal, dilulur butuh modal. Lamun hayang pamajikan tampil bersih dan cantik, modalan ku salakina tong kopek kanu jadi pamajikan. Kahayangan yang sih mana mah dipitukeun. Bisa jadi juara kahiji ngan jadi pangmenangkeun juga mah kitu. Nah, kitu nya. Hiji deui we, loba pisan sabenerna hiji deui. Lamun aya masalah cepat selesaikeun. Tong diantep berlarut-larut. Cok. Mun aya masalah teh buru-buru beresan. Akang. Tong diantep berlarut. Masalah gede bisa jadi letik. Bisa diletik lamun buru-buru di beresan. Masalah letik bisa digede lamun diantep berlarut-larut. Masa udah seletik bisa ngajang aja. Ngeunah gitu wae. Di gemol baju. Anteurkeun aya ka Ciliwit. Teruskeun ke Bopanaon kitu patut. Ngana kabejaan Pak Haji mah awewe mah gancang amak babari cakeun. Mata lamun pamajikan amak ulah dilugut teuing antepkeun. Contoh ya. Ibu-ibu tinggal pamajikan teh. Gemol. Orang lagi terkuat rumah tangga ibu teh. Mana begitu?
Namun pamajikan kita ada ulah sarwana sering biasa. Mereka istri siapa ini? Cek pamajikan cicing sih. Galai kemana teh geuleuh. Istri wanita, kali istri siapa ini? Aci. Tuh istri siapa? Aci. Ayo terus cicing terjadi kasih ini. Tahu emang gitu. Terus itu. Ayo gitu. Mana dongeng mah biar kentang. Lajen ayat. Aya awewe ngajuru anak pertama disangkana ngajuru teh nyeri padahal mulesna cece teu kuat cenah ada imam mah ngajuru tapi memang nanyakeun mulesna cenah paling nyeri komo lamun dirangsang nya eta nyerina teh asal leuwih ya obat perangsang aku beres kajuru teh salah nyamperkeun teh dicarekan. Namun sekali pemain yang ngelipur kan api-api nah soek kemana kemana memang dengan ukur investasi nah soek kemana mana berarti aja saya dari luar investasi atuh sababaraha penting masalah itu bisa dimana dicarekan wae ku pamajikan. Saya dari pesan sih mau bantal di mah. Ini biasa beberapa poe. Ngebeun 2 minggu. Ngaporakeun deui salahkeun teh katanya. Mun ningali budak meureun teh ningali budak. Teh katanya ku pamajikan. Naon ka dieu deui? Ningali budak. Api-api. Lah soe kemana? Nah, ada 40 poe leuwih. Sakina reka usulna, areka mana? Usulna urang mah cari. Naon ieu tujuanna? 40 dinten. Ayo mah kitu. Benceng amang babari. Cager deui. Ulah sarwana we kitu. Awewe teh da. Jangan arupah tangan nu alus teh ngerepok. Nu hiji rep, hiji pok. Hartina mun salaki, neng, jaa, pok. Taneng teh teu sarwana, rep. Itu alus mun teu aya pasea cici. Si neng anu pok, anu kumaha? Cicing rep. Mau dia pok, pok. Wah, kali itu bisa hancur, bisa terjadi perceraian. Boleh sentuh, sok beda. Itu awean. Kamu gus, awean mah gus muda, kabeh lulus. Tinggal ngomongan, sana halus. Tong dikasari, perempuan mah mun lembut bisa lebih lembut. Awean mun kasar bisa lebih edan. Itu pengalaman Pak Haji rumah tangga 10 tahun. Begitunya hampura Pak Hajinya ayeuna urang gelar soreban kanggo kepentingan syiar Islam oge kanggo anu tertimpa musibah. Siapkeun infak terbaik. Nah aja mah 10.000 diantarkeun ka Sukabumi ongkosna ge mahal. Iya namanya buat dari sorban ke Pak Haji urang atur kamu kepentingan anu tertimpa musibah urusan Islam. Itu ya. Ya Thayyibah